Cocorokot barang batur. Panjang beheng. Jarapah meureun mah. Panjang beheng naon anjir? Asa Soang. Lain itu lain pari babasan meureun cetet. Lain. Soang mah. Nah nya kala tapi soang termasuk salah satu hewan yang mengerikan, Bos. Nah, asli Bos. Hewan yang lucu menggemaskan tapi mengerikan. Hidung tungir. Naon sababna bet hideung? Hah? Naon sababna bet hideung? Bating diuk lain. Deket knalpot. Apa kemana lagu cincang keling? Cincang keling manuk cingkleng Cineten plos ka kolong bapa satar buleneng jig ka dapur manggih kupat sapotong am di dahar amis hasem dipiceun eta teh terkenal sa Indonesia, Bos, lagu eta teh aslina bisa dibaca pernah dilagukeun ku ieu usaha ku Bruri cuy kumaha aslina. Berang giga bisa tak asup, Bos. Berang maju ka lohor papatong nu koneng euteup naregang ngageter jangjangna keur ngagupayan pancen keur wasiatan sore mengkol kakenca ari riting hurung kakatuhu atuh gugu ngajalegur kalakuan ibu-ibu papatong 101,4 Jaster Sorbis and Entertainment Station tebang deui di Cabruk Suna Podcast dina episode ayeuna anu sapertos biasa di Gusim Kuring ya kayak pelawira oke rekan sim kuring nya dah dikok tina tariu Mangeus bisi bisi naon ngaranna teh copywriting nulis copywriting mah Mangeus ngaturkeun nuhun ka papatongan parantos euteup naregang mohon atuh sawangsulna abi oge ngucapkeun hatur nuhun ka saha ka ibu-ibu pay anu tos nyarangan Dejapu ya episode. Asa bingung ieu urang. Dejapu ya aslina. Tapi nya lamun bola pencipta lagunya pernah dihadirkeun ka dia urang teh. Oh, Pak Anting. Tapi urang tiap ngodenge lagu-lagu nu kitu nya nah lagu Sunda mah identikna teh jeung hewan-hewan kana ieu na teh kana metamorfosisna teh nya nu dina metafisika. Aing percaya geus kabaca eta. Kana naon biologisna teh nya perumpamaanna teh. Tapi da memang hewanan terus kana angin kalau itu alam teh bisa ngagambarkeun. Nya contohna siga lagu nu bieu, lagu Papatong. Eta teh lagu saha eta teh? Aslina teh lagu saha? Eta teh lagu sahanya Bah Dadeng urang hafalna teh. Nya Bah Dadeng. Memang aslina Bah Dadeng. Bah Dadeng nu mimiting lagu nama dipopulerkan oleh Bah Dadeng gitu. Lagu Papatong kan lamun diregepan deui eusieuna teh geuningan jero, Bos. Pojit hungkul corona teh. Lah, ban papatong. Pojit mah dipiceun. Jerona teh pojit hungkul papatong mah buat lagingan. Oh, tapi karena kita eta maksudna teh secara artina gitu. Eta teh ngagambarkeun kahirupan manusia. Nu lir ibarat papatong. Umur papatong kan teu dilanya. Culak cileuknya papatong mah. Ku culak cileuk. Nah, jelema ge culak cileuk teh. Naon sababna jelema culak cileuk?
Sabab lamun ningali terus karep atuh ngabegu. Salah. Salah bogan beung. Coba bogan beung. Bos. Lah gitu, Bos. Karunya tuh bukan beung, Bos. Saha? Aya begu eta. Ngungku gitu gini kahareup terlalu aklieu kan. Tah aya istilah. Jadi papatong teh ngungkuk siga begu. Aya istilahna eta. Papatong tadi nepi ka mana rek ngajelasin. Jadi kahirupan pan papatong umurna teu lilanya. Nya kitu? Nya kur sabaraha poe papatong mah teu lila umurna teh. Maksudna teh manusia oge. Teang. Di mana? Hah? Teu boga kuota. Iya di jero ieu ya biasa mah. Wah anjir apa lain ya jero ieu. Naon? Apa lain jero ieu. Seri anjir. Nah, Kopi Jaya. Kopi Jaya. Aing masalah Kopi Jaya ada, Pak. Tapi kok jadi urang bola. Adlib bola ya. Janten Kopi Jaya teh raos nama jadi diminumna teh kedah dinikmati kok. Saperas ya. Ieu minuman anu tirisna, anu nganggo es ya Kopi Jaya creamy tah dinikmati geus saperas ya. Kopi Jaya. Ikok bade adlib anu bagian panasna. Tiis sarua ieu ge. Panas. Hah? Panas. Tiis. Kemasan panas ieu teh. Oh, panas ieu. Kemasan panas. Oh, tiupan panas. Koplok teh ieu. Aing mah keula euy. Ieu urang narimakeun kana kopi panas sama. Tapi kopi di dieu mah kaceriti luhur oge coklat warna teh krem. Nu aing mah herang anjing. Ieu kopi naon varian anyar. Varian anyar. Kopi bening. Celecep. Nya tiisnya urang rasa. Koplok aing ieu aduh digawean anjir ku ieu. Ku produser. Anjir ngapres otak aing beku langsung. Poho deui tadi tenau deui papatong. Balik deui kana papatong. Jadi sebenarnya mana teh jadi kumaha eta teh jadi bisa langsung nyimpang kanu hajatan paya diondang teh kumaha? Lain papatong. Saya teh ulah peda papatong cungak-cingek jadi kadinya bahasanana. Maksudnya bala capruk teh kudu ngarti heula karena papatong eta. Yan manusia teh memang karasana mah siga nu lila hirup urang teh nya 60 tahun misalkan. 60 tahun. 63 tahun, 70 tahun aya nu tebikeun ka 100-an geuning umur teh. Tapi mun di hitungkeun kana umur dunya sorangan eta teh sagedeung pisan. Nya atuh. Ayeuna ibarat urang we ayeuna kumaha? Nincak umur 30-an. Kan asa aya paribasa asa karek kamari cara geuningan. 15. Dipupungu ku kolot. Tahun saya 15. Saya sayru. Umur 3 kitu bakat tereh berarti teu karasa karek oge kamari urang teh SD. Ayeuna teh ngasupkeun di budak SD. Bener. Siga kitu cingcirining hirup urang teh sakedeung di alam dunya teh. Taku kituna meureunan. Pangemut ka ngope oge agan gege meureunan. Sing urang teh dina kehidupan teh ulah aya naon ngaranna teh kotor hatenya. Kotor hate lo mungkin naon teh kedah ikhlas gitu. Mun masihan kopi kedah kopi gitu. Ulah janten kopi jeurna es batu. Ulah ngaboikot karena rencangan teh. Anu kedah diboikot mah produk Israel sanes produk Kopi Jaya. Abdi mengiring we. Saur tatanggi boikot cenah produkna. Boikot teh ku abi ge. Ai boy teh lalaki teh. Boikot teh bahasa ieu na tina pramuka. Boikot. Cik urang mah nya ulah tring-tringan HP teh nya. Poho deui teh disilen. Tapi aya naon? Seri bareng siapa? Kalau ieu sleting muka. Tapi jeung naon ikut akur teh. Kata-kata lain salian tapi jeung naon alhamdulillah teh. Ieu bahasa kamari teh karek dibahas kamari teh ngobrolkeun ka beungharan bahasa Sunda. Laras. Beungharna bahasa Sunda nepikeun ka aya istilah mun warna teh mah aya. Beureum burahay cageningan. Beureum ati ya kitu. Eta di dinya bieu bisa-bisana milih kata-kata tapi jeung naon Beng inget ya. Bala teh urang teh ngabahas naon eta teh warna-warnanya. Cek kamari teh ieu urang aya nu ngaharewos.
termasuk dina wanci cenah bahasa Sunda mah nu loba teh deui. Wanci burit surya rek pamit. Wanci. Hujan leutik. Tong diteruskeun. Aya teh wanci tararang ulang wanci. Wanci waktu sok lamun dina bahasa Indonesia waktu aya sabari ti isuk-isuk we ieu mah. Pagi, subuh. Pagi, isuk. Bahasa Indonesia. Oh, pagi. Bahasa Indonesia pagi. Pagina. Siangna. Sorena. Malamna. Opat. Nu mah susahna mah leubeut cenah. Bahasa Sunda mah. Leubeut. Tina Janari Ageng, Janari Alit. Naon deui nya? Janari Sedeng. Subuh. Oke lah, Janari Ageng teh naon? Jam sabaraha? Sekitar jam sabarahaan Janari Ageng teh mun teu salah wancina teh ti jam 1 atau jam 2 ka jam 4, jam 3. Oh, jam-jam tahajudnya. Tadinya Janari Alit jam 3 sampai jam subuh teh jam 5. Setengah 5, jam 5. Tah subuh oge aya 2 deui. Tina subuh teh karena jumentul, Bos. Jumentul. Siap. Geus jumentul teh carangcang tihang. Carangcang tihang mah geus isuk-isuk geus kasiripan poe nya. Setengah genepan lah carangcang tihang teh. Tadinya kakarek isuk-isuk. Geus isuk-isuk teh jam 10 ka ditu bisa anu kaliwat hampura ieu mah poh deui. Aya deui pecat sawed. Pecat sawed teh ti jam 10-an ka jam 12 ka beurang jam 10 jam 11 pecat sawed. Mulu ka beurang. Nah pecat sawed baheula mah kieu sejarahna teh. Baheula mah jadi lamun isuk-isuk teh kan petani teh ka sawah ye ngagaru make munding. Ngauluku tah ngeusana teh munding teh istirahatna teh jam 10 antara jam 10 jam 11. Jadi si ieu teh dilaan istirahat munding teh kudu geus nyatu. Si naon eta teh ngaranna teh? Naon ngaranna teh pangpangan naon teh nya poho deui ngaranna. Si sawad we disebut teh sawadna dia teh jam 11 disebut pecat sawad. Jam 12.30 poe ngarebek bos minum es batu hungkul mah. Pokokna mah sia ka itu nama meureun sore naon deui sore teh pan aya sariak layung burit ka itu wah loba burit peuting tengah peuting. Loba pisan wanci-wancina teh. Kelah bos. Naon? Adan bos. Tuh. Adan tak? Rek ganti kopi. Oh bos. Eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah sholat isya. Itu kewajiban orang ke dunia, kage di bakal jaga di akhirat. Gitu. Tapi lolobana nya lamun da siga carangcang tihang. Naon tadi teh carangcang tihang jumentul. Eta tapi menurut urang mah bisa di naon divisualkeun. Nah, jadi wanci jumentul teh kan ti subuh ka ditu nya ti subuh geus lewat adzan subuh lah jumentul. Jadi lamun ningali jelema nu kumaha kaciri jentulna mah teu jelas. Teu jelas beungeutna. Tah gitulah. Kadang rada caang-caang tapi poek. Bahasa legegna mah siluet. Nah, itu jumentul. Tah. Terus tidinya teh maju deui kana carangcang tihang. Apal tihang di lemur baheula meureunan keur anu bilik keneh. Jadi si tihang terus bilik si cahaya-cahaya teh geus asup tina sela-sela bilik. Katingali tihang teh. Jadi carangcang tihang, katingali tihangna teh. Gitu, carangcang maju we kaina teh isuk-isuk mangos puguh isuk-isuk. Lamun cahaya panon poe nembus bilik geunya terus ngahiji ajeung ngebul haseup tina hawu. Allah eta teh. Well pisan eta. Wareg atuh eta teh. Wareg. Da pasti aya bubuy cau di hareupeuna teh nya. Ajeung bubuy sampeu ya. Barina gog bisa menunutan geunya semua ngaelit semua ngahodhod geuningan hareupeun hawu lah si duru ngalaman. Ngalaman. Tah terus tadi pecat sawed tina pecat sawedna munding. Berarti eta teh saeutik gedena nyerempet karena babasan. Oh, babasan mah atuh. Maneh pasti apal arti babasan piraku. Henteu. Babasan teh kan tina babasaan kan? Babasaan. Tapi beda, babasan dan babasaan. Tapi beda jeung paribasa, maksudnya kan aya babasan, aya paribasa di mana bahasa Sunda mah beda. Ari paribasa mah biasana mah nganungkatan teh rada panjang. Rada panjang lamun babasan mah ti antara 2 sampai 3 kata contohna teh naon atunya lamun babasan mana apa babasanna
Panjang leungeun. Babasan mah mun nyamungkeun kana tadi kan sempat ngabahas warnanya heuh. Tah nya aya urang pernah ngadenge teh bodas ceuli. Naon teh bodas ceuli? Bodas ceuli teh. Sileungli eta mah. Sileungli eta. Naon sileungli? Aya filmna film leungli. MNC aing mah euy sileungli. Anu budak jadi lubang. Bodas ceuli teh. Jadi sidat. Naon jadi poho deui urang kita kan. Henteu urang mah pernah ngadenge gitu kan. Aya beureum beungeut aya bodas ceuli. Nu bogo mah hejo tihang. Hejo tihang teh naon? Hejo tihang teh tedek cicing. Loba pipinahan. Itu ka dieu. Hamur kanyut. Naon eta artina? Bae, jelema nu minang kawin. Oh. Hamur kanyut sia teh mah. Da unggal kawin coplokeun we nya. Kanyut tatarang. Tanyut tatarang naon? Kanyut tatarang teh naon nya euy? Era. Ka era. Ka era. Heeh. Lahir kanyut. Sudah maju kanyut kabeh. Mana baru diapalkeun teh bagian eta we kabeh. Lahir kanyut. Naon eta? Turun merawa. Burut penyakit anjir eta mah lain babasan beureunan anjir. Aing mah. Burut eta mah bos. Hamuran bos. Burut eta mah hilap deui nu kitu mah. Lahir kanyut. Wanci burut. Dosa aja ledur. Lamun paribasa mah. Tah, lamun babasan mah tadi kan nganu katana teh naonnya pendek tapi ngagambarkeun naon? Berarti rata-rata dua iya tuh. Dua kata. Dua kata. Jeung naon lamun bahasa Indonesia mah sinonim. Sinonim atuh. Sinonim atuh persamaan kata. Lain. Naon ngaranna teh ari eta teh. Aing mah majasna teh majas metamorphosis. Majas alma mater bakal teh euy. Gitu teh disebut motif Mas. Gitu lah ya. Persamaan beda deui jeung paribasa. Keun bala capruk sana neangan soalna ke HP atuh mah nyusahkeun urang euy. Ari paribasa mah biasana rada panjang jeung nganung basana teh leuwih ka papatah kahirupan. Paribasa mah papatah kahirupan. Papatah kahirupan contona naon tun rada panjang nu anu ieu nya anu sok minang didenge teh. Ye, non cik karacak ningang batu laun-laun jadi legok. Tai cak kana huntu. Laun-laun jadi legok. Eta artinya kali. Sok mana paribasa naon? Ulah kudu asak-asak nya ngejo bisi tutung tamagana. Oh. Naon teh poho deui euy. Naon hartina sik. Kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana. Kudu asak-asaknya ngejo nya bisi tutung tamagana. Jadi kudu asak-asak teh kudu asak-asak mempertimbangkan suatu masalah, jangan getas harupateun gitu lah. Iya, jangan terburit-burit. Tah, gitu. Terburu-burunya. Mana pernah naon ngadenge babasan naon deui? Babasan paribasa. Babasan heula. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Itali. La competa la forma to. Sa Thailand we. Sa Thailand. Krap na play. Krap na play. Tah, hartosna koe di koe subtitlena bahasa. Urang bisa ngartikeun ayeuna. Hartina teh nu teh ulah gede hulu. Bisi teh film. Bisa non? Bisa teh film. Oh, bener. Gede hulu teh naon hartina teh sombong. Babasan eta. Adigung gede hulu. Eta asupna naon? Babasan atau napi paribasa? Babasan eta mah adigung gede hulu. Laman kan dua kata, dua kecap. Tilu meureun eta mah gede hulu. Bisa tilu oge. 2 sampai 3 apaanan. 2 sampai 3 apaanan. Bisi salah urang gitu. Terus naon deui? Naon deui? Anu berhubungan jeung ieu coba anu berhubungan jeung anggota badan. Alah, salianti tadi kan aya panjang leungeun. Eta mah kan artinya jelema nu sok cocorokot kana barang batur. Panjang beheung. Jarapah meureun teh mah. Panjang beheung naon anjir? Asa soang. Lain itu lain babasan meureun eta. Oh lain. Soang mah. Nah nya kala tapi soang termasuk salah satu hewan yang mengerikan, Bos.
Asli bos. Hewan yang lucu menggemaskan tapi mengerikan. Aing geus ngalodok pada ngeri bos teh. Emang lucuna belah mana teh lucu? Lucu kan kikituan, beheungna kikituan. Apalagi kalau sudah membentangkan sayapnya, kawaii deh su. Terus naon deui? Naon deui? Cuman aing mikir kalau bahas soang. Beteng lah naon deui? Kode. Bedengan budayut. Lain, beteng budayut malin babasan eta mah. Dadamanukeun. Hah? Dadamanukeun. Naon dadamanukeun? Oh, nanti karep. Naon? Aing masa urang mah lamun maneh ngomong teh asa percaya aing mah. Aing mengandung kesesatan. Sok atuh. Naon deui? Apaan aing nunggu guru saya kalau nanya ke aing sakumaha pas pabaliut. Pan aing guru keur ngetes. Amah kumaha? Aing teh Hejo cokor. Hejo cokor teh lamun teh apa Google urang poho. Suku hulek meureun hejo cokor anjing. Hejo cokor teh naonnya hejo suku teh. Ari hejo tihang mah teh daek cicing. Hejo cokor mah berarti geuneuk bos. Kaparet siga nama teh. Sarua pepinahan. Sarua gitu artinya. Heeh. Eta mah hejo tihang. Hejo cokor mah teh daek cicing meureun. Hejo tihang. Makar kampanye. Anjir mana? Kieu boga bintang tamu goib. Sorana unggul bijil Tetanggung jawab. Naon deui sok hejo tihang? Hideung cuncurungan. Eta mah hideung tungir. Naon sababna bet hideung? Hah? Naon sababna bet hideung? Bating diuk meureun. Lain, deket knalpot. Kemehongan wae. Deket knalpot atuh. Wah, urang mangkaning boboran botan wae urang euy. Knalpot ta cigara teh bakal punten eta racingatan api super trap. Bakal nu aing mah bakal asupna teh bakal lain bakal tungir camani bakal ada asup teh bahasana teh. Tungir camani meureun. Nah, deui sok balik deh kana bahasan Tadi hampang leungeun. Hampang leungeun mah Pukal-pukul. Sok gampang. Sok kuplak-gaplok, sok cebak-caboknya. Bener. Panjang leungeun, hampang birit. Hampang birit mah daekan. Pahit letah. Pahit anjir si pahit lidah. Pahit letah mah. Ampen bangun eta mah. Kemana we goblok ya. Abang dibebaskan kemana we tadi baru skrip mah advent bangun cenah. Si pahit lidah Sekarang dari prima cenah lah. Aduh. Pahit letah teh naon? Hah? Pahit letah teh. Jadi pahit letah teh kitu. Anu bieu cek urang. Oh. Ya, demam biasa demam. Goreng omongan jadi goreng omongan. Urang mah demam euy pahit letah teh. Tamanya tuh. Teu bisa we mendahar teh. Pindah teh. Aduh. Soalnya nya. Kalau eta Yang kuku udah beureum naon? Eta mah paribasa, adean ku kuda beureum, agul ku payung butut. Sombong ku barang batur. Ai sombong bahasa Sunda lain. Sombong sarua, gede hulu sombong. Atuh geus kana gede hulu teh geus babasan. Babasan eta teh bos. Ngomongkeun paribasa dijelaskeun teh ku babasan. Ai kasar ya. Agul ku payung butut, agul ku barang batur. Nah, lamun dina bahasa eta geus paribasa eta mah. Ieu naon teh? Buruk-buruk papan jati. Nah, naon artina eta? Eta teh goreng-goreng oge dulur sorangan. Tah, bener. Jadi saburukna papang jati anger teuas gitu. Oh, digegel mah. Ngus ka bawah, kalimpen teh ka beladinya. Ngakan papan jati we. Loba euy, kudu eta kukeuk. Hah, hejo terung sales mah, hejo irung mah. Heeh, sok aya nu hejo tina irung. Hejo punuk. Hah? Hejo punuk. Hideung. Hideung bang bener kebetulan. Hejo punuk teh. Hejo punuk. Hideung. Belang bayah naon? Belang bayah teh. Aing abal bari basana. Lain. Belang ulah sulit ati belang bayah sulit ati belang bayah teh kan ulah pundungan heuh. Ulah pundungan meureun belang bayah teh. Ai bayah teh naon? Bayah teh
Paru-paru. Bayah teh paru-paru. Paru-paru bayah mah. Lain ampela. Dari ampela naon? Kita tadi nanya. Teu bayah mah paru-paru. Pan sulit ati tuh, ati kan hati. Belang bayah teh meureun ampela meureun sok hiji mah ati ampela saya tarajeng paru-paru ati mah. Hiji Ampela mah beuteung beureun di jelema mah teh. Beuteung di jelema. Nah, makan naon cenah. Teh kemot aing dia teh kadenge. Da ceulina tuh mali ka hareup di tukang ka dieu we kelewat. Da dia ke urang neangan heula atuh. Sulit ati belang bayah. Ngarah teh salah. Bener. Oh aya euy, tah aya euy. Naon? Atul biwir. Ngomongkeun batu hayang ngomongkeun batur wae eta mah. Oh, hayang naon ngaranna teh ngomongkeun batur atawa biasa mah mun urang mah pulang ngadahar keyeup sungai euy. Sok atul biwir teh. Keyeup sungai. Yuyu tah. Oh, alergi siapa? Heeh, alergi. Nya. Terus Naon? Niron bodoh ka totoloyo. Tah. Stupid tu totoloyo. Keur mah bodoh, keur mah teu apal tan. Terus teu daek tatanya bodoh ka totoloyo. Bodoh alewoh haituna teh sarua. Bodoh alewoh mah jelema bodoh tapi daek tatanya. Eta kebalikanana tina bodoh ka totoloyo. Pinter kabalinger. Pinter kabalinger jelema pinter tapi kalakuanana teu ceureug. Ngagunakeun kapinteranana lain di jalan anu bener. Itu bisalah. Pinter kabalinger teh. Jalan kejahatan. Mana teh pinter kana komputer. Tapi kalah ngahack. Tah eta Akun itu akun Kominfo anjir. Kalau bisa mah jangan ngehack. Nah, itu kalau bisa mah ya. Oh cek. Jadi itu sensor deh we. Wah, aing deui sensor. Aduh, anjir kalau ngomong-ngomongan cara sensoran. Terus. Wah, ieu urang aya anu ieu. Naon? Duit pait euy. Oh nya, duit pait teh duit panas, duit pait nya. Duit panas, babaturana uang panas sebenarnya mun bahasa Indonesia nama. Di sana mah aya duit pait. Duit pait. Duit pait teh nyaeta duit anu teu meunang dipake keur kahirupan sorangan. Orang sorangan. Lamun duit tiis, tah eta mah sah pisan. Duit tapi can dipake nya. Can dipake. Jadi duit anu cek urang manaonya rezeki tidak disangka-sangka duit tiis tiba-tiba menang duit aya duit tiis. Nah, tapi biasa mah anu datang ka dieu teh sok ngagosok tuur. Biasa mah. Manawi. Duit tiis mah selalu berhubungan dengan manawi biasa. Nginjem duit. Di mana aya duit tiis eta dituturkeun ku manawi. Hah? Akal bulus. Ari bulus teh naon? Bulus teh eta anu jiga kura-kura di wahangan nya tapi anu bentukna teh ramping geuningan tipis kuya bulus sok eta teh cenah mah aya oge grand bulus anjir urang teh grand nya emang aya bentukna mah ulah nanyakeun deui naon aya sigana mah bulus di jempingan nya grand bulus minimal ngagerung bos di wahangan teh akal bulus teh urang akal licik beureun heeh akal licik ai bulus pikiran licik kalap hewan bulus teh urang nanya eta haram heuh? Karena sebagian iya, karena hidup di dua alam. Bisa naon disebutna teh pancaroba eta teh. Oh, alam jika goib jeung alam peti pera gitu. Oh, deui aing malin pancaroba eta teh. Darat jeung air, mikroba. Lain. Naon bahasa ari hewan nu hidup di dua alam teh? Amfibi. Sia teh jauh sia teh jadi pancaroba atuh. Presiden amfibi ya presiden. Oh benar amfibi eta sih kendaraan sok aya kendaraan amfibi. Sok di kerkop. Hah? Kerkop. Banci sok aya kerkop. Amfibi. Eta balik amfibi eta mah multi kelamin eta mah. Wah, kudu disensor deui wae euy. Heeh. Bisa dipelengkungkeun eta mah. Awet rajet. Hubungan anu awet. Rumah tangga jeung mangkukna. Itu lagu teh. Rumah tangga jeung mangkani. Oh, bener. Eta awet rajet tuh rumah tangga anu awet tapi mineng pasea. Tapi awet. Tapi mineng pasea. Awet tapi nyiksa gitulah. Tapi ento oge sih. Maksudna teh kieu, maksudna teh sanajan di ngaranna kahirupan rumah tangganya di jero teh aya dua hulu. Lamun
lamun ngaran 20 berarti aya perbedaan-perbedaan bos gitu maksudnya. Jadi pasti aya wae pagenderug. Paham ama omong itu gede. Soalnya naon ari cek paribasa kolot mah nya. Paribasa ya pindah deui kana paribasa. Cek paribasa kolot mah. Jadi piring mah para buat mah moal pake trok jeung nu beda dapur salah. Bakal pake trok jeung nu sadapur gitu. Ulah kitu kok matakna ya urang mah nya ya pepeujeuh we ya mah lah nya ka didinya gitu. Sing runtut laut sauyunan kacai jadi salawi. Kan cik paribasa ya. Kudu runtut raut sauyunan. Runtut raut sauyunan. Kadarat jadi salogak. Kaleuwi jadi sacai saja. Kacai jadi salawi. Kan jadi salawi. Mohon. Soalna lain kuda naon. Naon. Ulah nepikeun ka urang teh sebagai kolot pas ya hareupeun budak. Tah gitu. Soalna naon kita meureun aya nu ngaranna uyah mata TS ka Tasik bos. Tara bos. Buah jatuh tidak tertimpa jauh. Tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Buah jatuh tidak jatuh. Buta huruf. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Eta bahasa Indonesia nama. Gitu. Uyah mah tara TS kaluhur. Tara TS kaluhur. Gitu. Jadi engke teh naon anu kurang cita-citakeun teh ulah jadi maledog pakel ku muning ngajul buah ku asiwung. Maledog pakel kumuning pakel teh buah ngora anu masih kene aya pelokna teh masih kene ngora banget nah eta nya maledog pakel kumuning saya teh bayangkeun kabayang teh maledog buah ngora kumuning kan artina teh eta sesuatu anu moal mungkin terjadi sesuatu anu moal mungkin ibarat ngajul bulan ku asiwung cenah cokolot mah sarua eta ge ari asiwung teh naon. Teuing urang kita nyawa asiwung teh naon? Asiwung teh jiga nama gantar. Ulah aya gantar kakaitan. Asiwung terang? Asi teh meureunan parenti budak. Oh, asi nu dipeureut tina ieu tina bambu muda merenya. Oh bener lah. Eta loba atuh gantar kakaitan. Urang yang neangan heula asiwung euy eta kudu ieu heula. Gantar kakaitan, catang supaan maneh teh kaituna teh panan geuningan eta teh loba babasan teh. Tanyakeun ka Google teh punten abi ge teu terang cenah. Maknya. Malum lain urang Sunda berenang Google-na. Aya jelema pelit. Naon? Buntut kasiran. Oh nya. Buntut kasiran, bener. Buntut kasiran. Kena kana paribasa, contoh paribasa. Ya urang babasana ya. Naon? Aju gedah. Bos, eta mah sanes babasan. Aju-ajuan. Eta mah posisi sami sareng bulayot bagong. Sareng monyet ngungsi sia teh. Apal monyet ngungsi? Kudu aya kaca di kamar. Sia. Bari ngaca. Itu regohan. Aduh, aing euy. Regohan. Aya kudu disensor lah euy. Aing lieur aduh. Gusti ragu. Itu atuh jual gedang. Kusi kurang teh. Ajulan atuh. Heeh, atuh dah. Aya ajul ku payung budut. Agul ku payung budut. Paribasa. Cek aja pindah ka dieu mah. Seru babasan wae mah parenek. Sok gerasok bade paribasa. Mana boga contoh paribasa naon? Eta didinya beta kan ningali mah. Henteu. Henteu. Urang bayu keur mah cacet. Batur badi pulas aing dibaca teh. Paribasa. Paribasa. Kala ari tadi teh naon hampang leungeun ai sahao kadua gaplok naon eta asupna? Sahao kadua gaplok. Asup patah teh nya. Pokona paribasa mah nu kaituna teh mun dina kata-kata borak ayeuna mah jadi kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi. Sahao kadua gaplok mah. Sahao kadua gaplok teh jelema anu sesentak sok bari jeung ieu nah kitu sok bari jeung hampang leungeunna. Tuh diasup deui ka dinya deui. Ibarat mobok magih gorowong. Tah eta katanya mobok magih gorowong. Mobok manggih gorowong. Ibarat kan ukur sanes mogok. Mobil. Mobok. Apa? Mobok teh non sebenarnya teh ngagali tapi
Tapi jika ditatahnya kita mobok manggih gorowong. Kurang teh keur ngagali ternyata kayituna teh ngemplong jadi sesuatu anu milik we rezeki we teh mah ibaratna urang keur boga kasusah tapi di jalanan. Berarti eta teh berarti eta teh ieu meureunana asupna teh. Berarti asupna teh kana paribasa meureunnya eta mah. Lain tukang ieu, bubuk, lain tukang babasan. sarok, tukang ngalolowokan rok. Paribasa eta ge. Aing ki itu jadi itu mimitina atuh tah. Bocah gedang anjing aing jadi lieur ka itu teh. Kana underrok mah naon deh. Tep senok. Terus tati. Wah orang teringat ini euy. Naon? Papahnya mantan aku. Anjir. Oh, apa katanya? Baheula beliau pernah berkata, Bersabda. aku bapak itu seperti menanggai endog kokonengnya. Itu. Naon eta teh? Nanggai endog kokonengna. Heuh naon artina? Heuh. Nanggai endog kokonengna teh kan Nangeuy pemper. ning nanggai endog kokonengna teh naon sebutna teh? Serba salah gitu posisinya teh, Bos. Gitu teh. Nah lain maneh baheula eta jadi serba salah gitu nah naon kasusna? Maksudna teh pan kabogo urang teh awewe. Awewe mah katitihna teh siga endog peungbeureumna. Siga bentukna teh buleud gitu tapi dikitukeun oge ngagebros Bos. Kitu bisi aya meureunna aya nu kitu jong ngagebros wah cilaka. Ngomong dewek mah ulah diambil alih eta. Sia mah main capluk we ngagebros Bos. Kita ngomong dewek kita mah Bos. Aduh. Gitu. Oh ibaratnya kitu lainnya jadi getas harupateun menteu. Tah naon eta kita cuma ngajawab kudu leuwih hese deui aya. Cing atuh euy. Jadi getas harupateun teh mana teh ulah getas harupateun ulah mun bahasa kasarna ulah ka provokasi, ulah gampang ngaprovokasi. Jadi mun naon teh kudu dipikiran tadi, kudu asak-asak ngejo ame bisi tutung tamagana. Oh, eta mah sarua jeung omong harus, naon euy? Omong harus batan goong. Nah, omong harus batan goong teh ayeuna keur usum geuningan. Naon? Hoax. Heeh. Hoax anu mudah tersebar. Oh nya. Gitu. Pokona main serepet teh karena grup keluarga teh. Wah, kamu asup karena grup keluarga mah. Can aya namanya keur loba postingan-postingan hoax itu teh. Ditambah aya nama kan aya teknologi nu ngaranna AI naon teh bisa dijieun. Eta. Anu kolot baheula mah kan tuh. Ulah syah. Ieu aya jelema huluna orai share kana grup keluarga astagfirullah cenah dieu. Naudzubillahi min dzalik. Gitu lah mimitina teh. Tanda seru beureum gitu dua. Sok ngalawan ka kolot cabisi jadi kieu. Gitu. Gitunya. Tah ieu meureun urang teh ngahimbau oge meureun nya ka Balad Capruk di mana ayeuna teh kan aya nu ngaranna teknologi AI. Teknologi AI. Tah ieu teh ku maju-majuna teknologi teh urang ningali salah sahijina teh nyaeta anu bisa jadi ngarubah beungeut geuningan ngarubah sora mah tah eta kan leuwih cilaka eta ngarubah jeung mirip teh geus lain beungeut aya ka sora-sorana mirip. Bisi hiji waktu manggihan video misalkan anu melibatkan ya saha we misalkan komodi ngaliwatkeun keluarga mah nya gitu bisi eta teh hasil manipulasi ti teknologi AI teh. Jadi ulah segala sesuatu teh dihakan atah-atah kene gitu. Jadi kudu di tangan heula informasi kebenaran informasi teh. Tah eta. Tapi aya untungna keneh ya urang Sunda teh ya. Kumaha? Meureun termasuk sigana mah ngomong bahasa Sunda mah teu pati jelas can bentes sigana mah. Si itu can diajar. Oh, heueuh. Jadi lamun bahasa Indonesia bahasa Inggris wah paseh pisan. Jadi masih aya kakurangan mun kamari ge sinaon bahasa Sunda mah. Heeh, sinaon gitu ngalaguna teh Ariel we Flash gitu. Heueuh. Eta geuningan nu Ariana Grande nyanyi nyanyi sabilulungan gitu bisa mirip gitu ya. Maksudnya bisa sarua lah eta mah ceples we. Teknologi teknologi aya anu nelpon aya mah kan tong boborah make AI geuningan sok aya telepon anu penipu geuningan mama minta pulsa. Heeh kaituna teh geuningan saudara di cilaka mah di rumah sakit ditewak polisi mah minta tebusan kaituna teh komodo mun dibarengan ku teknologi AI di mana si sora teh mangrupakeun anggota keluarga urang kan urang kudu leuwih
waspada lah. Tatan hati-hati gitunya. Jadi dikonfirmasi heula bener teh di mana misalkan ulah langsung percaya Allah anak aing saya di polisi Transfer ayeuna keneh. ada mah keur duru di dapur. Ya gitu ulah nepikeun ka ku panik. Ulahnya Jadi salah lengkah gitu. Lah gitu. Salah lengkah asup kana babasan teu. Asup juga nama. Asup Tadi mah gejebur teh. Oh bener. Kadarat jadi saloga kacari jadi saleuwi. Naon eta artina cing. Mane madang pok tapi itu dijelaskeun ka urang teh. Gusti. Sauyunan kaca jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Paribasa eta teh. Paribasa. Batu turun kesik naik. Itu purun ieu Daek. daek. Purun itu daek gitu. Jadi sauyunan eta mah kompak gitulah. Kompak dis sebenarnya. Kompak dis pokoknya teh jadi 2 dis slide A dan slide B. Haji Goni Haji Gopur. Wani lapur bos. Eta mah. Eta mah ku amang malah Haji Gopur gitu mah. Eta mah lain eta mah jadi teh kana naon kamari teh urang teh. Naon aya Haji Goni Anak Haji haji. Gopur. Teu wani. Wala kita Haji Goni Haji Gopur bakal kayak itu anak haji ya kenapa? Tuh. Pos eta mah sanes urang teh bahasa kabung teh wawangsalan naon hiji deui teh. Pantun teh naon di bahasa sindiran. Kana sindiran be mah tuh Haji Goni Haji Gopur mun teu wani lapur. Haji Goni Haji Gopur lamun teu wani mah lapur. Ulah disebutkeun deh. Nah, ini mana Aing gitu? bakal nyensor sorangan bangun apa? Naon deui? Beungeut nyang hareup ati mungkir. Tah eta mah nu kitu mah tipe-tipe naonnya lain pengkhianat atuh disebutna teh naon? Munafik jelema teh. Munafik. Jelema anu ngalakukeun hiji hal tapi teu sesuai jeung kahayangna. Pan aya yeuna, aya naon ngaranna teh aya ayatna. Bila engkau berbicara lain di mulut lain di hati. Bila engkau Telah berjanji tidak usah ditepati. Jika dan engkau bila selalu engkau ingkari. Dan terakhir nanti dan bila engkau Itu apa tuh munafik pokoknya. Terus naon? Tapi dinya apal tuh. Naon? Ieu fun fact-nya. Dinya apal tuh. Naon? Aya lagu Sunda. Hiji lagu Sunda anu terkenal pisan sa Indonesia, Bro. So, kira-kira lagu naon? Terkenal se Indonesia. Lagu Sunda terkenal se Indonesia. Domba kuring. Emma wah lain, Bos. Pan ujul guber, saya tahu ujul guber gini. Ujul guber. Panggedena se Indonesia Emma mah. Lain, Bos. Oh, lain. Doma. Mawar bodas lain. Mapa jalan satapak. Naon cing? Lain. Ngajuk juga hiji lemur. Lain. Tapi orang Sunda ge loba nu teu. Ya naon. Cincang keling, Bos. Bapak Satar bulan. So, apa mah lagu cincang keling? Cincang keling manuk cingkleng Cineten plos ka kolong Bapak Satar buleneng. Jig ka dapur mangih kupat sapotong. Am di dahar amis haseum dipiceun. Eta teh terkenal sa Indonesia, Bos, lagu eta teh. Aslina bisa tuh baca pernah dilagukeun ku ieu. Usaha. Ku Bruri. Cuy kumaha? Aslina. Izinkan. Lain. Kayak lagu teh. Izinkan aku permak. Eta mah Bruri Lepis Marantika, Bos, itu eta mah. Kayak lagu teh. Wajib. Cincang keling manuk cingkleng cineten plos ka kolong Bapak siapa? Bapak ya rey. jig Kakak dapur mangin kupat sapotong di dahar ramis haseum dipiceun. Mungkin, Bos. Bener. Tapi kenapa bobarah Bruri Roma Irama pernah? Kumaha cik versi Roma Irama. Ku aing tambah we. Modor calung lumayan.
dong. Aing disadoakeun jeung anu ngerikan awi anjir. Modal jalung ge ngamodal teh kumaha urang mah irama. Cincang kaling manuk cingkleng cinoton. Iha. Plos ka kolong bapa satar. Bulanang. Jika dapur emang ikupat sapotong. Amal gitu ya hara amit asem adipiceun acing cangkeling Mangsa. Aduh, guys kemana we ya? bakal podo balik deui ka jalan yang benar teh geunya. Tak ari eta maksud cing cangkeling mana pasti apal budak teater mah. Naon maksudna eta teh? Naon maksudna cing cangkeling manuk cingkleung teh naon eta teh? Eta mah urang teh apal dina bahasa Sundana mah tapi eta mah kan semacam permainan kata teh geuningan. Jadi cing cangkeling manuk cingkleung tah kadinya cing cangkeling manuk cingkleung cineten gitu eta permainan kata lamun di bahasa Indonesia teh naonnya pode urang ge bahasa Indonesia mah tapi siga itulah gitulah artina cing cangkeling mah urang kita apal eta mah secara artina kata cing cangkeling naon aing kudu percaya tong ya we lah bos percaya mah kudu hiji ka Allah Subhanahu wa taala. Ya, laras. Percaya salian teh eta mah musyrik nya. Mohon. Tah, kumaha? Aya deui bos cincang keling. Ayo cincang keling capek aing. Biar ngarewas si Ikok cenah cek produser teh bisa cincang keling anu versi bahasa Arab cenah kumaha? Anjing. Wakodir. Siapa ngacapro ka mana par aya speakeran mikrofonan aja kadenge. Apaan modor calung aku disagala bisa. Tapi lamun Ariel mah pernah nya. Kumaha. Cincang keling manuk cingkleng cinatan plos ka kolong bapa satar bulanang. He. Kalian cincang keling. Si Wakodir. Penasaran versi Wakodir orang mah. Wakodir saha teh? Damal Wakodir sih. Wakodir nu urang Arab teh geuning. Kamari maneh joga aing teh keur dina motor basa di Perumono itu geuning. Anu subsidi tapi di paping blok. Maneh teh jo nyuat mun senuto. Sejuta. Eta asana mah lagu cingkeng. Cincang keling wo. Itu. Tuh ingat tuh aing kalau Arab. Ulah bahasa Arab euy sensitif eta mah. Bae teu apal di nu nyanyikeun ge sa artis Arab sa. Versi wah. Bener Om, kamari ieu mah. Di Perum hiji deui. Sama bener Om we anjing nyiksa batur teh sia mah. Di Perum anu gigireunana anu hiji deui. Langsung eta mana nya lagu cincang keling anu paping blokna keusik keneh. Jangan sorang-sorangan deui sia. Terus, kumaha eta teh bahasa Thailand geuning? Naon? Eta cincang keling bahasa Thailand. Cincang keling kerapum nah hai kelap nah anjing capek. Tapi lamun Epi Tamala pernah nyanyi eta. Kumaha. Urang asli eta mah Epi Tamala mah. Kumaha. Oh dia laguna euy. Oh, iya. Cincang keling manuk cingkleng cineten plos ka kolong bapa satar bulanang eta anjir jika dapur mengikupat sapotong seperti mati lampu cincang keling. Tapi tamala nyasar aja. Bener. Bisaan sih teh nyangka orang malah lagi. Ai bahasa kamari gini. Ayo siapa bahasa kamari Maneh iya mah. Urang kadenge lain. Dikentos aslinya mah. Tos batuk teh. Oh nya atuh da Kopi Jaya. Tapi mah mengkolkeun ieu mah. Kamari gini. Maneh jo eta geuning bahasa Inggris India tapi cincang keling kamari mah. Nah, saya bahasa Inggris India. Nyanyi eta geuning anu juga di bahasa India gitu. I don't want to sing that. No, it's not. I don't want to. Tapi kamari mah nyanyi cincang keling kamari mah
Lain India meureun. Naon Agnes Monica meureun. Oh, cik, Agnes Monica. Oh, meureun Agnes Monica. Oh, salah denge kamari. Agnes Monica bener mah. Kagak bete aing. Kumaha? Cing cangkeling. Tah eta. Heeh. Manung cingleung Cingleung cinoton. Jebak jujubak. Bapak Satar pode. Jika dapur mengikupat sapotong. Di dahar amis hasem dipicun. Wah, eta bener eta. Kan aya lagu anu coke botol geuningan lagu Agnes teh kan make kabaya saya eta. Cing cangkeling manuk cingkleng cinoton panas tiris eta. Cing cangkeling manuk cingkleng. Ai naon lagu teh panas deui. Krisa Set eta nyanyi ti mimiti tuh kan ke akhir ku aing dititit-titit kira ripuh tuh. Cing cangkeling manuk cingkleng cinoton plus kakolong Bapak Satar buleuneng mawa kupat ka dapur. Marsanda. Lain Markrise sate Marsanda eta mah. Bahasan penting aya nu manfaatna euy. Awas sasieureun sabeunyeureun bos. Tapi Marsanda mah nya kawin ka Pijeben awet ngora. Anjis mimiti deui eta. Kawin ka Pijeben awet ngora pan. Nah, bos. Jadi urang teh yang kawin ka Pijeben awet ngora. Oh bener. Aduh tah. PJ ben geus cerai jeung Geus Marsanda can. Nepi ka eueuh kulit beuteung we ieu mah nya geus sanana. Hah? Marsanda Geus cerai can. Geus cerai pan basa ter kawin jeung Piki Prasetyo. PJ ben teh. Marsanda. Aing teu penting Marsanda mah butuh PJ ben aja. Awet ngora. Aduh, nya kitu babasan malah. Nah, sejongan kuring-kuring. Nah, tuh karunya we kita. Kalah yang minum heula. Urang mah teu kaop ningali body nu kita sakaya ngeleket teh karang teh kitu tah. Bodina gitar Spanyol. Tah, Eta paribasa. ah? Gitar bodina gitar Spanyol. Oh, nya bener. Buat nah gitar Spanyol nah teu gitar entitas misalkan tuh. Kumaha cara nyebutkeun? Jika nama gitar mimiti diproduksina di Spanyol sejarahna. Oh. Tapi henteu oge. Sama urang eta jeung. Oke. Urang teh berusaha euy ngumpul-ngumpulkeun naon informasi nu bisa manfaat gitu nu bala capruk nu lanjut teh. Da ngeplos deui wae. Lapor teh awal pikeun ka akhir teh. Sieun salah. Babasan pabaliut jeung paribasa aing teh da. Gitu nya. Yang geus atulah bae. Teu ieu mah aya pesan heula ieu mah. Pesen lah siap. Jadi kan urang teh ieu teh ke di YouTube heuh. Ieu urang aya naon anu informasi algoritma tahun 2024 YouTube teh supaya loba nu nonton kumaha. Kumaha teh cenah? Kumaha carana? Astagfirullah nanya saya teh. Nanya saya teh lain informasi. Pengumuman kepada penumpang yang mau berangkat kemana penumpang. Saya teh aya jelema nu mere informasi gitu di non ngarana di bandara atau napi Bantubles saya teh Keranda jurusan tanah kusir segera berangkat. mangga nu bade maot ngarempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka rahmatullah saha sok. Kan eta mah aya nu mere informasi siga kitu. Informasi mah loba banget poho aing teh. Jadi moal bejaana. Jadi kieu, ieu mah keur Ieu mah keur thumbnail ieu mah. Cara cepat YouTube monetisasi tahun 2024. Lamun aya nu kitu judulna sok loba. Tah aing rek nyieun ieu. Muka hiji. Jadi kan algoritma YouTube 2024 berubah ya. Jadi kumaha? Nu ka hiji sarana ngobrol anjir. Ini ada. Coba jadi algoritma anjing. Subrek. Subrek. Kemarin Universe. Oh,
step ka hiji teh. Step ka hiji teh eta. Jadi lamun hayang lain urang can. Soalna urang can ngasubrek ke universe. Pokona ini kanggo bala capruk anu ayeuna berkarir di dunia YouTube gitu nya naon. Cara cepat monetisasi YouTube tahun 2024. Yang pertama buka Gemar Universe. Buka YouTube. Ketik Gemar Universe. Yuk, Gemar Universe. Oh, dari tulisanna. Gemar Universe. Itu tuh. Pangkul lah kamerana kok. Belah dianya. Belah dia. Belah dia. Pinah ke belah dia. Mana nunjukna telat jadi bilang ke belah dianya. Tah, Gemar Universe nu ieu. Tadi dia di juru aya tinggal klik. Tah asup kana kamera bos eta mah. Henteu ngan lamun dikitukeun kaluhur panahna aya di dieu teh ngelemeng. Subrek kadinya. Geser panah di ongkos. Tah, laik. Terus aya tanda kieu pencet laik. Ulah anu kieu, ulah. Kieu. Da eueuh nu kitu mah, ayeuna mah. Oh, eueuh. Pokona tah anu kadua laik, tah si video nu mana we pokona mah mun bisa mah kabeh tonton. Laik. Full, tapi ulah dilewatan. Kudu full. Bisi informasina teu nepi. Tah, gitu. Nu katilu, komen atuh. Wahai Mang Ikok misalnya gitu we. Sembur atau rek nanyakeun bisa deh. Tah nu paling tere tapi monet mah. Tapi request lagu bisa mau diputarkeun. Bisa mah mau diputarkeun. Paling lagu teh puter we searching deui dina kolom nu lain. Aing can beres ieu atuh mere tutorial saya teh. Nu katilu naon bieu teh karek nepi ka mana? Kana komen. Terus di like. Namun bisa mah komen teh nanya. Eta tere pisan kana monetisasi YouTube Anda. YouTube Jadi, Anda. YouTube Anda. Oh, YouTube Anda. YouTube Anda tah kudu ngomen dina si Gemar Universe dina Capruk Sunda teh ngomen we naon we nanya tuh. Kok sehat nggak dibalas sehat gitu misalnya gitu nya. Lamun cager eta lamun teu mah anjir nya. Keo we meureunna. Terus aya tanda share. Tanda panah ngelawit gitu tah share we ka mana dinya mah reka status WhatsApp reka na grup keluarga rek di-sharekeun ka pasar jagal oge bae bisa ka Facebook kotak banget Facebook terus naon deui Instagram bebas pokona mah di-share Instagram siap geus di-share di naon poho deui naon delete akun gitu. Nah, guys gitu. Nah, gitu. Jadi insyaallah tere monetisasi YouTube Anda teh. Nah, gitu. Painten bantosan atuh Capruk Sunda janten akun nu bermanfaat. Jadi intina mah upami bala capruk ngaraos tontonan Capruk Sunda ngahibur atanapi aya manfaatna tiasa dipulungan sasieun sabeunyereun panginten tong hilap di subrek like komen oge di share. Naon atuh baju mana gambar naon itu kentang buruk itu naonnya podo itu teh ngaranna juga kecebong tapi kieu sakitu lah pentan dina wengi ayeuna mah sanes nah dacan nepi kana bahasan ieu teh sabodo bahasan geus ka mana karep we jog-jogan kana tutorial nah jadi non paribasa geus aya 14 kali ngomongkeun jadi eta bari ka mana karep cenah paribasa mah hal kesimpulan siap kesimpulan ilmu ieu mah bos jadi bedana paribasa jeung babasan teh nya secara garis besar mah nu tadi disebutkeun teh gitu kok sakitu wae Capruk Sunda dinten ayeuna Capruk Sunda Capruk Sunda ngomong Sunda ragrag layangan anak wilujeng cabang deui di Capruk Sunda mengan mayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik.